Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Halaman genep ya halaman genep. Wa misalul fani mitelepat mah eta nya. Sareng anapun arinu wa misalu al sareng ari anapun arinu ngadorong pani kana urusan dunia wa al sareng nu ngadorong baki kana urusan akhirat itu al. Eta aya kunayan takabuk dosan laka eta tetep ka anjeun inda amirin disandingan raja au muaddomin atawa gigireun ajal manu agung naon hajatun pangabutuh. Wadzalikal amiru sareng ari itu amir ail muaddomu tegasna magegeden eta yusoli salat. Itu amir al jum'ata kana jum'ah au goiriha atawa salian ta itu jum'ah au goiroha. Pisopi dina jajaran al awali anu awal au pi makanin atawa dina tempat ma'rufin anu dikanyahokeun bihi ka itu amir. Patah tajidu maka sungguh-sungguh anjeun teh pi solati dina solat ila janibihi disandingan itu amir. Litasula supaya ngahasilkeun naon murodaka anjeun murodaka kana pamaksudan anjeun minhu itu amir. Lali tu addi lain karena ngalakonan al faridati atau ngadatangkeun nya anjeun al faridota kana kaparduan atawa salat fardu. Fidalikal makani dina itu tempat alatil kasipati netepan kana itu sifat. Tah ieu. Contona kieu. Contona ayeuna nu gawe urusan akhirat dibarengan jeung dunia. Ulah waka ayeuna jeung naon pamarentah. Urang teh lengoh masih kene bujang euy. Teuy urang teh salat hegigireun salat teh aya pimitohaeun. Da mimitina urang minhu ti Allah rek salat teh euy. Jadi hayang nyuprih ridho Allah ngalaksanakeun kaparduan. Begitu pas deukeut ayeuna jeung pimitohaeun, salat teh dialus-alus. Karena aya pimitohaeun sugan bae kapilih. Tah eta teh sapalihna tina riak kitu. Jadi sanajan mimitina alus tapi di tengah-tengah kitu nya ngeriak. Seperti di dia kieu. Nah nya ayakuna laka indaka amirun au muaddomun hajatun wadalika al amiru indaka inda amirin gitu nya au muaddomin. Disandingan urang teh aya raja. Aya pamarentah urang boga pangabutuh tuluy urang salat babarengan jeung eta raja teh Jumat atawa salian Jumat dina jajaran awal atawa jajaran nu dikanyahokeun supaya kaciri ku eta amir. Terus urang bener-bener dina ibadah dina salat nepi ka ngadua Gusti sagala rupa ngadua teh nepi ka dibahasakeun supaya kadengieun ku eta amir. Lain karena ngalaksanakeun kaparduan, tah eta sifat nu kitu teh tina sapalihna riya. Eta akhirat dicampuran jeung dunia. Tah eta maklumnya. Wa minal maklumi anta tetep tina sapalihna anu dikanyahokeun anna al ari sanyana perkara anu ngadorong baisa anu ngadorong ala dalikal amali kana itu amal. Huwa ari itu anal bais eta dakal qasdu itu anu dimaksud al awwalu nu awal la qasdu itqoni umuri sholati lain ngamaksud ayeuna nguatkeunana kana urusan salat. Wa qad ajma'u sareng nyata sepakat ulama anna tauhidal qasdi kana sanyana nunggalkeun pamaksudan eta wajibun wajib. Kan nu tadi geus puguhnya. Jadi ayeuna nu ngadorong kana eta amal salat teh kusabab aya pamaksudan nu awalnya eta urusan dunia hayang kaciri ku amir ku raja ku pimitohaeun lain karana ngamaksud keur pikeun nguatkeun kana salat. Maka sepakat para ulama sanyana ayeuna nunggalkeun pamaksudan eta teh wajib. Naon nunggalkeun pamaksudan? Ridona Allah. Ibadah teh kitu, kudu hayang meunang ridona Allah. Ulah dicampurna sejen. Liaj'alu supaya ngajadikeun ta ulama lahum ka itu muridin jalma-jalma hamman kana pasejaan. Wahidan anu hiji, muta'allaqon anu dicumantelkeun biwahidin kanu hiji gitu. Ka Allah tetep kudu ka Allah.
liasuma tujuanna nangke supaya ngambe tah si jalma teh min tauhidil haqqi ta'ala tina nauhidkeun ka Allah moal kapanggih engke teh Allah rasa dina hate tunggalna Allah teh moal kapanggih lamun ayeuna pamaksudan masih dicampur ku nu sejen khususna nu pani bangsa nu ruksaknya eta duniawi roihatan kana seungitna naon seungitna nauhidkeun ka Allah caketna urang jeung Allah tah eta euy jadi tetep kudu hayang nyuprih ridona Allah wa minha eta tetep tina sapalihna dako ikuria dako ikiria ieu nya al ibadatu ari ibadah bikos ditaqorrubi ku ngamaksud gawe deukeut min hadratillahi ta'ala tina ati hadrohna Allah ta'ala. Duh, komo ieu mah ya Allah urang bari bahasa. Kunaon di karena euy lah biasa we maca Quran hayang naon maca Quran sejak taqarrub ka Allah. Eta ge ria euy. Dakoikna eta dedek-dedekna ria teh eta kitu. Jadi ibadah teh hayang taqarrub ka Allah ternyata eta ge ria subhanallah. Fa inna dzalika maka sanyana itu qasdu taqarrub eta kal amali seperti amal bi ujrotin buburuh kalawan buburuh. Jadi orang kaya amal migawe salat eta teh buruhna teh hayang deukeut jeung Allah. Ya, jadi ngarepkeun keneh buruhan. Ulah urang teh lamun ayeuna ibadah seja taqarrub ka Allah. Qalu ngadawu ulama wahadal ilatu sareng ari panyakit eta akhfal ilali anu pangsamar-samarna panyakit. Teu kaciri nu kieu mah jiga bener urang teh nyebutkeun taqarrub ka Allah. Pek teh buktina salah. Da lain tujuan taqarrub ka Allah mah. Da urang hirup li ila imardotillah kana supaya hayang ta eta ridona Allah nu puguhna mah. Lain deukeut tungkul urang. Jeung pemerintah bisa deukeut tungkul, jeung ajengan bisa deukeut tungkul. Urang jeung guru deukeut tungkulnya, deukeut tungkul bisa. Tapi urang nyuprih kabarokahan tinu jadi guru maksudna mah eta supaya diridoan ku Allah. Beda kan deukeut tungkul. Ari maneh geus boga dedeuketan, boga dedeuketan mah jeung si itu, ngan si itu mung deukeut jeung urang. Nya tuh percuma kan? Nya ayeuna santri kitu. Geus boga urang nu deukeut mah jeung si anu, ari si itu kumaha si itu mah embung deukeut jeung urang. Urang hayang itu embung, jadi keukeuh. Hayang-hayang. Urang hayang deukeut, itu hayang jauh. Tah, jadi teu pas kan jeung Allah ge sami. Ulah sejak taqarrub bungkul da deukeut ungkul engke ari arus teu ridho mah kumaha. Eueuh hancana dikala eueuh mana di euy. Payuqalu lain eta euy. Warubah mataroko terkadang ayeuna ningkat saha sohibuha. Nu ngagaduhanana itu hadal ilah ila qaribin kana deheusna dekeutna min hadratillahi ta'ala tina hadrohna Allah ta'ala payuqalu maka diucapkeun lahu ka itu si sohib lahu ka itu irji balik anjeun lasta teu aya anjeun teh min ahli hatina ieu ahli na hadroh Allah engke teh terkadangnya naik tah nu ngabogaan eta hadal ilah dekeutna ti Allah tapi diucapkeun engke teh tah di arah-arah hadroh Allah teh ka eta jalma balik anjeun ka ditu maneh mah lain pi tempateuna di dieu lain innama ahluha pastina ari ahlina ibadah mah tanya eta man jalma ya'budunu ibadah siman Allah ka Gusti Allah imtisalan karena rek ngalaksanakeun li amrihi kana parentah Allah wa wifaan sareng kana nyumponan biwajibi haqqihi ta'ala kana wajibna hak Allah ta'ala kitu jadi lain karena sejak taqarrub lain karena sejak ayeuna neangan buruhan neangan ganjaran hayangna surga tapi meles ibadah teh ku karena parentah Allah ngalaksanakeun parentah Allah nyumponan kawajiban hayangna urang ridho na Allah ulah dicampuran nu sejen beus teh urang duha ayeuna karena hayang dilancarkeun rezeki salah beus teh urang wiridan ayeuna teh karena hayang tenang hate mah lain tujuan tenang hate mah lain tujuan da tujuan urang mah menang ridho Allah ku akhirna Allah mere ridho ka urang dibere tenang hate samrohna eta teh buahna ulah dijadikeun tujuan pokok tenang hate teh salah ayeuna urang wiridan yeuh hayang lancar rezeki komo deui salah ieu hese euy duh kagaliceut saeutik hate geus timbul ria ka urang teh
Tah gitu. Wa minha eta tetep tina sapalina dako iku ria. Id'aul maqamati ari ngaku-ngaku netepan kana tempat-tempat urang teh. Kana makom-makom. Yo abuya, yo mama, yo kuring mau beuseh. Tongkat geus dicekel naon sorban ngagober, janggut panjang. Seolah-olah ngarasa dirina teh dina makom anu paling luhur. Beuh, wasi gumiring meureun we. Qobla bulugihi dina samemeh nepi kana makomat. Can nepi kana makomat mah au ba'da bulugiha atawa geus nepi oge. Beuh kuring mah yeuh moal aya geus kuring mah pangpinterna pokona di dieu mah. Bari nya memang pangpinterna. Walam yu'adan sareng henteu diidinan. Lahum ka itu si jalma nya, si jalma-jalma pid hari hadina ngadohirkeun itu makomat. Sanajan nya geus nepi kana tingkat kawalian. Kana tingkat nu disebut ayeuna makom wah al-alamah al-muhaqqiq. Jeung sajabana tetep urang teu diidinan ku Allah keur pikeun nyebut bahwa urang teh di makom eta. Kitu teu keukeut. Wali ge tara nyebut kawalian teh komo lamun geus ka tingali kawalianna wali sok nyuhunkeun dipondokkeun umurna. Kitu sabab naon? Eta teh hiji larangan ti Allah. Teu meunang. Urang bisa namaan batur cager ku urang teh beuh hayang disebut anu-anu urang nu osok mah teu meunang eta teh. Teu meunang tuh. Ya Allah ya Rabbana hese nya aing ngaraksa hate-hate urusan mah hate. Beuh hati-hati kade. Harus hati-hati dengan hati. Suma anadalikal mudai tulisannya na itu anu ngaku-ngaku eta yu akobu disiksa itu mudai teh bihir manima ku ayeuna ku dihilangkeunana perkara idaa anu ngaku-ngaku itu si mudai hukana itu mak palayanalu maka mual menang itu si mudai hukana itu mak ba'da dalika dina sanggeusna idaa abadan salamilamina kama seperti keterangan juriba anu dicoba itu emak. Jadi gitu engke teh si mudai bakal disiksa sabab dihalanganana eta makomat eta kedudukan anu mana eta si jalma teh ngaku-ngaku kana eta kedudukan. Moal meunang salilana oge eta kana akuan kedudukan kitu geus dicoba. Baheula oge kitu dicontohan ku ulama-ulama nu terdahulu ku para nabi dicontohan. Moal meunang kauntungan dina urang ngaku-ngaku jadi jalma anu mulia. Wa min hayata tetep tina sapalina dakoe kuria mahabbatu itla'in nasi. Ari resepna ningalna manusa alal ibadati kana ibadah wa goiri hasareng saliyana ibadah. Jadi kieu. Jadi urang ibadah teh sok kadang-kadang manusia teh resepeun ke urang ningali kana ibadah urang resepeun atawa urang komo nepi ka resepeun ditingali resep ditingali ibadah mah ku batur. Padahal urang karena Allah tapi cek batur teh anu nepi ka urang ngapung. Tah teh we. Qala ngadawu Asy-Syaikh Abdul Hasan Asy-Syadili rahimahullah amin ya. Min ador syai'in eta sareng eta tetep tina sawarehna pangmadarat-madaratna hiji perkara alal muridina kasih muridin al iksaru ari ngalobakeun minal a'mali tina pirang-pirang amal al solihati anu soleh la allahu sugan-sugan we murid teh yuhmadu dipuji si murid teh ala dalika kana itu iksar idla yazdadu karena henteu tambah-tambah si murid bikasroti hakulobana itu ibadah illa dan angin diusir tina rahmat Allah wa maktan sareng dibenduan. Ya Allah ya Rabbana. Lamun ayeuna urang ibadah karena hayang lobana dipuji ku manusia. Sudah sugan we urang teh dipuji ku ibadah urang hareupeun pimitohaeun teh euy. Atawa hareupeun guru urang hayang kapuji, hayang kapake alus gawena. Beuh eta teh henteu tambah-tambah makom. Henteu tambah-tambah loba ibadah. Angin beki diusir tina rahmat Allah jeung bahkan dibenduan ku Allah sabab tujuanna lain hayang menang ridona Allah. Kayak kaciri ieu ku guru teh urang ku pimitohaeun teh teu kudu ditemongkeun alusna urang bakal kaambe dalil-dalil lagi nyumputkeun kadu mah lila lagi bau masing teu kaciri ge bakal bau kaambe kitu tah. Nyumputkeun gula lala urang ari dibuka mah euy eta gula teh bakal dituturkeun ku sireum. Kitu teh kudu ditempokeun lamun ayeuna geus aya sireum, bisa dituturkeun berarti dinya ya gula gitu.
tinggal kitu lah. Tenang, kalem, kalem. Iya doh, anu hese pisan luar biasa. Aya nu lebih hese aja. Tapi